Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka penggemar Abah Notos Maco di YouTube Abah. Ngonengakeun ka Kang Deni. Ieu makta teh sampai beres Kang Deni. Ieu wayang makta ieu ukuran 35 cm. Tapi pamunut Kang Deni ya hoyong jika wayang pentas orang kita ya kuaba atas wayang pentas pada ya wayang alit tuh komplit sareng yeuna Krishna tuh. Ya wayang alit, wayang hias, tapi sekitar wayang tuh. Jadi ya pembentukan ini payuna Kang Deni itu pinggirna tuh karena Kang Deni dari Krishna itu jelas yang ngangge karemong daya ka Kang Jaja Sawer anu aya di Tasikmalaya kamari hapunten pisan eta wayang Ceeroh itu luka kamana ngaleosna eta aduh hapunten pisan Kang Jaja. Pamanut Kang Jaja teh yang digentos ku wayang ieu cenanya kamu tampil insyaallah ya Kang Jaja ku abdi di pangdamelkeun sakulos kieu ya insyaallah. Punten ti pihak Pinjai Ekspres pamiten kamari tos ku abdi tos diajukeun Kang Jaja. Mudah-mudahan aya penyelesaian ka orang Kalimantan desanya hilap deui. Eta pesenanana Kresna Purnana teh acan kadamongkeun insyaallah teh mudah-mudahan dia didamokeunnya. Sekarang ka Kang Pak Asep Cilengsi nyusul anjeunna hoyong deui insyaallah mudah-mudahan Abah sehat. Saya akan pesanan Bos Oka anu aya di Cimahi pangitunya. Saya Bos Oka ieu wayangna kantun ngecat, mudah-mudahan lingam dia beres. Sana teh anjeunna teh Pak Bos Oka teh emot kasepuhna cenah. Sepuhna teh dalang. Anjeunna teh pangemot-ngemot pesen wayang Perdawa 5 tos aya kan Oka. 5 tos aya Yudhistira tos aya kantun 3 deui. Kantun 3 deui tah kana neroskeun Gatotkaca tuh aya di beki ieu tah. Beki ieu wayang
tah kelanjutanna Kang Dewi teh paminten bade pesen Kresna Purna saagungna saluhureun wayang pentas gitu. Saurang teh kitu tadi di WA. Da ieu pamunutna hoyong wayang sageungki kanggo naon dipake kieu. Kamari teh cenah saurna Kang Dewi teh mancing ka Seguling da paminyandak wayang ieu Kang Dewi ulah hilang ka lauk cenah ka dieu ka Abah. Abah mah teu resep nguseup cuma resep lauk. Kasadenya oh Kang Cecep Ciamis Kang Cecep hapunten eta pesote terus didamelkeun nami ka Cendongkal. Insyaallah ku Abah dikintun. Insyaallah mau bohong Abah malah. Pian eta wayang teh tong dibuligiran wae gracet atuh. Kira acukan. Deui ka salam ka Kang Dalang Ucen di Sukabumi. Damang Kang Ucen. Teras ka pengrajin anu aya di Padalarang Kang Dadan Moker. Alhamdulillah hanya atas saya kesibukan. Kadalang Atep aya di Sumedang. Kang Atep, wah Kang Atep hebat job ya. Menuju seueur job emang. Sukses Kang Atep. Kasarenya. Oh eta di Cileungsi teh dalam Elvan tong bosen-bosen cek Elvan diajar ngadalang. Insyaallah wayang apa didamukeun sararaya. Kanu cakep lah. Kang Dimas kamana wae Kang Dimas. Alah Kang Dimas dilawas kamana wae Kang Dimas. Saya pami hoyong wayang setos dia prosesnya panginten rada lami. Tasik kehilap deui. Bos Bajaringan. Bos Bajaringan oh lingena di Tasik. Abah teh hilap deui namina teh saha aduh. Salam Kang. Wilujeng sonten Kang. Kang Deni insyaallah Kang Deni Abah bade amungan deui lah ka Pasir Jati. Ieu atuh silaturahmi Kang Deni lah. Wayangna terus seueur kitu. Wayang Kang Dede Hungkul Kang Deni nya, Kang Dede Purwa. Ke Kawetan ke Jawa Timur ke Mas Ismoyo. Apa kabarnya Mas Ismoyo? Gimana nih kontennya sudah berapa ratus kontennya? Terus salam ke dalam dali pujaran di Nonggol Pawanang aya di Kuningan minten. Salam Kang.
Terus aya jadi Kang Dali anu aya di Bekasi. Salam Kang Dali. Waduh. Sesah ya. Terus semua hari lap deui. Hari lap deui lah. Ini salam mereka sadayana nu kap nomor Abah nu manco di YouTube Abah ngitanya gitu lah. Panginten penjelasan ti Abah karena Kang Denin waya di Banjaran bahwa ditutup pelawainya menggugi ka dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.